Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wastapun Ira Rahmawati, simkuring ti Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah semester genep STKIP Muhammadiyah Kuningan. Di dieu simkuring baris mintonkeun monolog anu judulna Ngeunteung kenging Tedi Muhtadin. Wilujeng nyakseni geus pacingeus deui geuning tanda cinta teh. Tanda cinta anu tara bisa dibobodo teh ya. Jarawat meni beureum kieu pencet kitu. Sieun peurih. Antep wae. Asa ngagokan atuh. Tapi asa jadi nyari. Keun urang ingkeun nepi ka asakna jiga cinta kuring nu ayeuna keur mimiti ngacambah kaluar tina kulumutna mudag cahaya anu sumorot ti soca anjeun. Akang nya bener jadi panyari geuning. Panyari kana beungeut kuring anu cok batur mah ngalaka indung. Saur bapa mah irung jeung halis kuring teh nyeples pisan pangambung sareng kening mamah. Ari gado ngalaka nin kuring. Naon deui nya nu jiga mamah teh? Oh nya biwir jeung buuk jiga kembar cenah kuring jeung mamah teh. Tah palebah awak jigana ngalaka bapa. Malah lebah lempang mah cekih pisan pada ngagareblay. Saur Mang Omen mah kuring teh fotokopiana bapa. Ari bapa nyati saha deui ari lain fotokopiana ti bapana deui mah nyati ake kuring. Ceunah eta oge. Da kuring mah teu kungsi tepang. Anjeunna kabujeu ngantunkeun mugi ditampi iman Islamna diasih ku Gusti Nu Maha Suci. Amin amin ya rabbal alamin. Eta saha nu kaluar tina kalangkang beungeut kuring. Walah beuki ngalobaan ambuing. Kaharti ayeuna mah nya dina diri kuring teh aya mama, aya bapa, aya aki, aya nin, aya uyut, aya bao, aya karuhun. Nya aya walungan cinta anu ngembat panjang pisan. Ngaliwatan abad-abad kahirupan eta walungan teh ngocor ti Rama Adam jeung Ibu Hawa. Terus ka karuhun, ka nini aki, ka indung bapa, terus ngamuara dina diri kuring. Nya aya cinta aranjeunna dina diri kuring teh. Nya muhun insyaallah kanya kadeudeuk aranjeun baris dipiara ku kuring. Walungan cinta aranjeun anu ngamuara dina diri kuring. Moal di kotoran, moal digegeuleuh, mugi Gusti ngapingajarin ka diri abdi. Ayeuna mah hate kuring keur meujeuhna bungah. Cinta mekar dina dada bareng jeung jarawat anu melentung dina ieu pipi. Baeu geurang ngaranda kalah terus kembangan terus buahan. Eta walungan cinta nu ngamuara dina diri kuring. Keun sina ngamalir terus ka anak incu, buyut, bao, terus nepi katurunan nu pangjauhna. Pancen kuring berjuang sakuat tenaga sangkan eta kasucian wahangan cinta teh ngamalir nepi ka samudra rahmat pangeran. Insyaallah. Ieu jarawat beuki asak, ieu hate beuki nyanyautan. Akang, ari ayeuna aya di mana? Hatur nuhun. Mung sakitu video monolog ti simkuring kirang langkungna nyuhunkeun dihapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.